Atos Mas RD kota Pangakan perjuangan salam baktos kangge sadayana bahagia lombong apa di bahana pangan bertempat para seniman ayah kota Karawang hayo banget kita ke diri nangadu hati kita tertib mana bapak hajat anu bagus ya. kota Karawang ayo Pak Hajat pada ngagalan interaksi Bandung harap ayo Pak Hajat indah tertib mana bersih atur nuhun Pak Hajat antosan Ibu Hajat nah ya seniman para petani jatawana cadikiawan Ibu Hajat arosanya hayo bangkit makam oh ini serangan ahli waris anu bager Karawang ayo Ibu Pesa kota Pangakan perjuangan ngomong apa di bahana pangan kereta setia sahaun kota Karawang bayi mah minta apa ya oh so hayo bangkit maka diri tak iya mah orang ujung berung ya nongandung harap diri indah tertib amat bersih bisa ani budak teh kota Karawang bakalan interaksi nongandung harap diri indah tertib amat bersih abang kipas anyar seniman para petani ayah hatur nuhun jatawana candikiawan ahli waris deui anu sayang hayo bangkit makam haturan ahli waris deui anu bagus Karawang kota Pangakan perjuangan logo apa di bahana pangan bertempat para seniman letik-letik yang mati ya muda kota Karawang ayo banget kita ke diri nongandung hati indah tertib amat bersih panganten anu bager seniman para petani ayah panganten jatawana candikiawan ahli waris deui anu sayang ayah ahli waris hayo makan ayah ahli waris apa payuna atau mana herang kacida anu dibela ayah Ibu Hajat jadi sejam ayah deui payuna daya bager udah sangat keluarga besan kapayun kasih patiang ayah anu mana jenaka tuturan papa besan sana jana sangasara papa besan sangasara mongana sorangan ayah papa besan aluk mana cikareo anu bagus panganten panganten apa bagus atur nuhun panganten segala apa membagus panganten Bu Hajat deui mana cikareo daya bagus aturana kapayuna ada cikareo apa bisa kapayuna geningan nyahoan yahoan tapi nuju hiburan
Aya Pak Hajat anu sepi Bapak orang Hajat Cikareo deui Yeay anu sayang keluarga besar Besan haturan ku kasih patian la 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 aluk mama anu mana sanajan sangasara Sangasara seorang anak pengantin istri anu sayang paten istri atau mana Angklung sekarang ombak pangaten deui dina aluk mana Cikareo sangasara mana sorangan keluarga Besan minggu Payunan anu kaliwata abdi ngimpi yeay sarung ilang sarung ilang sigana kenyataan hei hei pengantin istri oi haturan kapayuna heula aya la 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 hei sarung abdi ngimpi ilang dos dua Oi. bulan kealaman hei hei dak didu pipikiran ada mana orang Cikareo hei haturan kapayuna deui aya Bapak Besan kapayunan nyata Besan anu lain mana meja Bapak Hajat anu bagus yeay anu sayang aya Pak Hajat kapayunan nyata lain ukur omong apa besan ibu besan deui kapayuna minggu anu kaliwata liwatan abdi so ngimpi sarung ilang jika anak kenyataan aluk mana Cikareo deui anu bagus aya buntosna oi panutan teulang aya la 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 sarung abdi aya Pak Hajat mimpi ilang mimpi ilang dos dua bulan nu kaalaman aya tapi itu pikiran aluk mana deui ayo anu sayang nyata lain meja orang Cikareo deui anu bagus Yeay. anu mana keluarga Besan kapayunan nyata lain ukur omong Ibu Hajat deui aluk mana Oi. biar teh kenyataan aya apa Lukman kapayunan gombang agrik pulang bulan bagas ngajak oi hati narang kulang aya Pak agus Lukman pos laut day Agus pasang bos lauk kuring nyawa beri nyawa hiji gembang Yeay. bangunung Jepang gembang agrik pulang Anggrek bulan keindahan di pakarangan masa Baisya kuring nyawa aluk mate Agus pas laut deui anu bagus anu sayang Agus pas lauk papayo sama-sama eta mah ukur ciptaan bos Agus basa kuring keur nyawa hati kaangan-angan lalalai Anggrek pulang dengan cik dina impian keluarga besar Cikareo hati kuring nyawa Oke. kanu kepanggang pengantin istri kapayunan kembang Anggrek pulang Anggrek bulan pada
orang kuat basa goreng nyawa Kuring nyawa ijing kembang bangun cepat Aya Pak Lukman anu mana Au Bos Agus angagreng Bos Laut Teh Alia kaendahan keur di pakarangan Aya Bos Adam anu mana basa goreng nyawa Kuring nyawa ijing kembang bangun cepat Leleleng sama-sama eta mengukur ciptaan ciptaan basa kuring gernyawang hati karangan Hey angagreng bulan dengan cing tina impian Hey hati kuring nyawang kanu Ayun Bang Bilila bari nyaring Ayun pun talila bari hudang Sinyai mah tunuh di ayun Si Agus mah ayun-ayunan Rapsana mah masing pereman Ayun Bang Bilila bari nyaring Ayun-ayun pun talila bari udang Si Nyai mah tunuh di ayun Si Agus mah ayun-ayunan Rapsana mah masing pereman Ayun Bang Bilila bari nyaring Ayun-ayun pun talila bari udang Si Nyai mah tunuh di ayun Si Agus mah ayun-ayunan Rapsana mah masing pereman Kepat tenang ayeuna nama kepat tenang Ayo orang kepat ayeuna nama mumpung lanjang Jaga mah geningan neurin ku bujang urang Cikareo anu kepat bageus da mumpung lanjang Kepat tenang dang ada lendang ayeuna bangabing lila bari nyari Ibu Besa ayeuna teh. ayeuna punten lila bari hudang Teteh hayu teteh si aya Nyai mah Dikawal kudu kabel. di ayun orang Cikareo si Agus mah ayun-ayunan Rapsana mah masih paraman Ayun Bang Bilila bari nyaring Wari-wari. Ayun-ayun pun talila bari udang Si Nyai mah tunuh di ayun Urang Cikareo Si deui. Agus mah ayun-ayunan Rapsana mah masih bereman ayun-ayun bangabing lila bari nyari Papa Hajar ayun-ayun punten lila bari hudang Panganten si Nyai mah kudu di ayun panganten si Agus mah ayun-ayunan Rapsana mah masih paraman Kepat tenang ayeuna nama kepat tenang Ayo orang kepat ayeuna nama mumpung lanjang Jaga mah geningan neurin ku bujang Panganten Ira deui. kepat da mumpung lanjang Kepat tenang dang ada lendang lain daun awi Daun awi lanca beureum ditawaran lain-lain bagja diri panganten bagja dengan di mageran bagja dengan di mageran Lain daun awi Lenca berem di tawuran Lain dabak diri ahli waris teh anu bageus Jadi bageran Bagja dengan di bageran ayeuna bangabing lila bari nyari Bahagia teh. ayun-ayun punten lila bari hudang Pajak cadangan si pajak Nyai mah kudu di ayun si Agus
Agus mah ayun-ayunan rep sarema masih paramang. Ayun Bang Bilila bari nyaring, ayun-ayun pun talila bari hudang. Si Nyai mah tundu di ayun, si Agus mah ayun-ayunan rep sarema masih paramang. Ayun Bang Bilila bari nyaring, ayun-ayun puntang lila bari hudang. Si Nyai mah kudu di ayun panganten ada yang batur anu sayang rep sarema masih paramang. Kepatenang ayo nama kepatenang, ayo orang kepatenang nama mumpung lanjang, jaga mah dengan rin kubujang. Agus bos laut kepat dan mumpung lanjang, kepatenang dan ada lerang. ayun Bang Bilila bari nyaring, Agus, ayun puntang lila bari hudang. Bos Agus, Agus bos laut deui anu sayang, bos lauk. ari waris Cikareo anu bager rep sarema masih paramang. Ayun eta Bang Bilila bari nyaring, ayun-ayun pun talila bari hudang. Si Nyai mah tundu di ayun, di Agus mah ayun-ayunan rep sarema masih pereman. Ayun Bang Bilila bari nyaring, Bos Agus, ayun puntang lila bari Bos hudang. Agus, bos lauk. Si Aya. Nyai mah kudu di ayun, si Agus mah ayun-ayunan rep sarema masih paramang. Ayun Bang Bilila bari nyaring, ayun-ayun pun talila bari hudang. Si Nyai mah tundu di ayun, si Agus mah ayun-ayunan rep sarema masih pereman. Ayun Bang Bilila bari nyaring, Bos Agus deui. ayun puntang lila bari hudang. Si Nyai mah kudu di ayun, bos strawberry anu bager anu mantap. Aya bos strawberry. Aturan kapayunahan, Kepatenang ayo nama kepatenang, ayo orang kepatenang nama mumpung lanjang, jaga mah keningan rin kubujang, gerak kepat dan mumpung lanjang, kepatenang ada lerang. Nyaring ayun-ayun pun talila bari hudang. Si Nyai mah tundu di ayun, si Agus mah ayun-ayunan rep sarema masih pereman. ayun Bang Bilila bari nyaring, Ibu Besa ayun puntang lila bari hudang. Raka Si panganten, Nyai mah kudu di ayun, si Agus mah ayun-ayunan rep sarema masih paramang. lain daun-awi, lenca-lenca berem di tawaran. Lain dabak jadiri, bagja dengan jadi bageran, bagja dengan di bageran. Lain-lain daun-awi, Daun-awi lanca berem di tawuran. Lain-lain bagja diri, bagja dengan di bageran, bagja dengan di bageran. ayun Bang Bilila bari nyaring, ayun-ayun pun talila bari hudang. Si Nyai mah tundu di ayun, si Agus mah ayun-ayunan rep sarema masih pereman. Ayun Bang Bilila bari nyaring, ayun-ayun puntang lila bari hudang. Bos Agus Si deui. Nyai mah kudu di ayun, Apa Lukman aya? si Agus mah ayun-ayunan rep sarema masih paramang. Ayun Bang Bilila bari nyaring, ayun-ayun pun talila bari hudang. Si Nyai mah tundu di ayun, si Agus mah ayun-ayunan
Rasane mah masih pedeman. Ayo nama bila bari nyari. Bos parahan, Ayo mana? naik puntang bila bari hudan. Bos parahan, bos parahan. Si Nyai mah kudu diayun. Si Agus mah ayun-ayunan. Rasane mah masih pareman. Pangatena anyar diuk ngarete. Bos parahan. Menang adang-adang Aya bos parahan. direnceng-renceng. Dages biasa Biasa. da ilaharna. Ilahan na. Pada ngagonjang ku sarerea. Aya. Bos Agus. Dina poe harita manehna keur bahagia. Ayo, Bapak panganten. poe gagot pisan Lalala. asa dunia no dua. Dina poe harita manehna keur bahagia. Bapak poe gagot pisan asa dunia no dua. Agus pas lauk bagus. Antena anyar Anyar. diuk ngerete. Panganten kapayu. Benang adang-adang direnceng-renceng. Dagus biasa da ilaharna. Ya. Padang ngagonjang ku sarerea. Dina poe harita manehna keur bahagia. Bapak poe gagot pisan asa dunia no dua. Dina poe harita manehna keur bahagia. Bapak poe gagot pisan asa dunia no dua. Satimi hemat bahajaji moal buka deui ungkap Sabtu sore datang ke manehna waktu kedaucan ke manehna resmi ngajak tunangan bos sayur dengan bagus tahun micin kurang aku terus pikun jawabna kuring rejeng manehna iji sati babarengan sauyuna Sauyunan. pahet jangaji sati mihemang bajaji moal buka deui moal kala Sabtu sore datang ke manehna waktu kuring wajah jangan manehna Sadang sahawa. terus mengajak tunangan apa sayur dengan bagus pahut micin atau kurang aku terus pikir jawab nak kuring rejeng manehna iji sati babarengan sauyuna Sauyunan. pahut jangaji sati miheman bajaji ahli waris moal buka deui unggal Sabtu sore pos laut teh anu bagus anu sayang dulangi no marengan penatang surya no nyaangan di ampara keendahan di papais kekembangan Aya Bos Agus. namun dina wanci peti Aya Bos Lukman. purnama Bos parahan, bos parahan. bentang-bentang no
Pak Hajat. Taman endang di Priangan Aya Bu Hajat. anu jadi lekat Taman Sari kesenian Lalehei. tempat kebudayaan oh sayur adai tulangi nomor Bos Strawberry. penata surya narembong di ampara keendahan Aya Bos Paradei. di pampais kekepangan lamun dina wanci peti purana marma bentang-bentang no barana Aya Bos Odi. bangunan Yeay. dari Jepang Aya panganten. taman endang Panganten. di Priangan Panganten. anu jadi pagi lekang Taman Sari kesenian Aya Ibu Palukman. Kades anu bagus aturan kapayunahan Ibu Kades aya. rek setia janji anu enyeh sumpah sajati walan jalinci kasaksinan gerak bumi janji sehidup semati gorat anu tapak jalan Ibu Kades tiar bagus aturan kapayuna deui Bu Kades. rek setia salalawasna Salawasna. kasalian anu dipicineun cenah Ibu Lurah aturan moal arek ukah deui cenah baheula Aya boludah kan. janji sampai mati Aya boludah. tapi kiwari Di boludah deui. bacalir Ibu Lurah atarana kapayuan deui Ibu Lurah